Kabayan diuk dina golodog nyarande kana tihang bari nundutan. Aya imah sisi lembur mencil pisan hatep eri imah bilik deket jembatan. Mangkabayan luntang lantung sorangan di golodog beringa goler. Abi, Abi, manehnya Abi, Kabayan nu risih kagugahkeun. Kurang ajar maraneh bet ngagandengan, kami keur mujasme di bari sare tanpa nyiar. Ilhamna impian terus tunjung bebenyit, rasakeun sia kami hayang nampiling. Neda ampun mamang kabayan, kuring teka tampi. Mugi mang kabayan ngahapunten nutur geni. Ku kuring katampi rumaos lepat moal erek-erek deui. Pucang jeung otong macem-macem nyembah bari ngaduku kasieunan. Hei ku kami maraneh dibere ampun, ulah rek mindoan, talajak baribin, batan ulin mending ngapalkeun di Ya tasbih samsil kuring teh tak timbul hoyong masa nyiar ilmu ukur ngimpi kuring miskin wargana awis pisan. Eleuh maraneh teh meuni kitu, mun hayang sakola isukan ka dieu deui, ulah poho bari mawa kadaharan. Ujang jeung otong curing hak silih pelong leres mang kabayan, suwer mang kabayan. Hore urang rek sakola. Ujang jeung otong datang ka imah kabayan bari moal dahareun jeung caina. Mangkabayan sampurasun kuring ujang dongkap deui, kuring teh otong nepangan mohonan janji kamari kuring teh hoyong sakola nyiar ilmu jeung pangarti. Keheula kami lulungu dagoan sakedeung deui. Kuring mawah huit ti kuring mah bubuahan jeruk tilu cau dua. Kabayan culing hak bari ngarongkong huit tuluy didah. Ayeuna urang diajar ngaitung, kami ngaguru na sakola mah kudu nu penting bisa ngitung, bisa maca jeruk 2 ditambah cau 3. Maraneh ning maraneh calakan syukur tapi sing tegar rapih ngorehan. Ujang jeung otong nyokot kadaharan si ujang, kabayan langsung ngadahar. Mah jung baralik isuk urang hanca, awrapalkeun kade poho ngitung teh ngalah pikiran milang tetambahan, lain keur ngakalan batur, lain keur nipu nu lain.